ari ngudag anu geus ditanggung jawab maeh-maeh maneh ari kanu diparentahkeun diwajibkeun papaehan. Mata cik Ibnu Athaillah deui bae ijtihaduka fi maduminalaka ya wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alantimasi basirati minka. Goleah gedebugna dia cik bahasa urang ya susungkurna dia alama duminalaka karena hiji perkara anu ditanggung jawab pikeun anjeun tapi watak siruka pimatuliba mingka PPK na anjeun ceroboh na anjeun masa bodoh na anjeun karena perkara anu diperintahkeun ka anjeun salat ngaji puasa dalilun alantimasil basirati mingka eta nuduhkeun mun mata hate urang teh pecah kan kupereh teu make kacamata min yeuh sabab nu pecakna naon lain mata